Upacara adat Sunda pada hari ini Sabtu 16 Juli 2022 akan dilaksanakan. Hadirin yang berbahagia, inilah dia persembahan kirab pengantin, persembahan dari IL Production bersama Winaya Wedding Organizer, disiarkan langsung dari Geraha Syahara. Lindung abdi ka Allah dina mang pirang-pirang godaan setan nu dilakukan kunyebab jenengan Allah subhanahu wa ta'ala. Upacara adat kirab pengantin bisa dengan IL Production Sidijang Dipa Wita. Lucu wah sejak aja Sumanga wa pun sampun wa apun ten manawi tata musaha rumaos wa leledak sakedap antosan heula wa mundut kasalira saja ngebarkeun bewara kasakumna balarya pun sapun kaula ngebarkeun sumping tuh atrak kalet kalabrik tergending geraramekeun ral miang grapapakeun payung grabukakeun payung grabukakeun payung grabukakeun. Jangan ilu mampan
Jepang. Alah satu angkang. Akekok, 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 akekok. Ajau. Ajau. Oi. Ya alah satu angkang. Berasa. Jadi Ini kalau di keplas gitu tuh man. Ulah dibayar eta mah tukang ngedangna. Itu mah kenang teh gimana ya lu? Pamangiti jalan dia. Gitu nyawa. Kumaha wa? Darah lamang sadena. Daramang alhamdulillah dia usul mah ngiji cenanya lah. Yang arah raya kita orang Tasik. Aya urang tadi di sejak mapak. Sejak mapak panganten cu. Panganten. Mohon ditetos kasep tos geulis kieu Gusti. Raja sadinten. Ingat abdi harita. Kumaha Itu atuh baheula? keur urang teh juga kieu. Pernah wangi pangantenan. Jika panganten gitu. Ih juga kieu kasep Gusti teh. Asa wadul. Masuk waduh. Tinggal kasep kieu pangantennya Gusti. Jang. Kumaha wa? Wah tidak itu. Kantong Aya. Ikat ayah. Ikan aya. Calana. Celana dipakai. Aya. Tapi asa anu pohon naon. Oh, aya. Tah. Wah tidak. Biasana aya Oh batur hirup. Si bebe. Tapi teh kamana teh teh jeung urang diajakan cari teh bareng. Tapi teh kamana ya? Calukan wa calukan. Kudu calukan ku lagu gitu. Si kadinya sinen mental lagu hayang dasar jodoh suka mangajodoh deui. Alah, si Jeung Uwa. anyar. Sok calukan. Sok bruk ah. Halo semuanya. Ai maneh teh geus di mana? Enggak sah, di Tasik di mall. Tos naon ti mall teh? Terus beli samak di mall. Emang aya sama kitu di mall? Oh, wah. Wah tuh neneangan ke Tasik jauh-jauh. Toko sakupit-kupit boleh oh samak lah si goblok. Oh, kita sama di mall. Oh, Neangan aku di pasar. Apa Sama. aya naon di rame-rame? Pan urang teh teu dipace tugas sejam mapak. Panganten. Bapak panganten atuh. Yo. Harita maneh juga gitu tuh. Jika lain juga Britney Spears. Lah, udah jauh teuing Gusti. Artis Dia udah Korea. Spears. Artis Korea. Artis Korea condong mana banyak. Lain Korea Selatan, Korea condong ya mah. Ting ini teh kieu kepatut teuing. Aduh. Abah. Iya. Tuh panganten aya tos sumpingnya. Mohon. Tos gandang, tos kaset, tos geulis. Cu. Aya nama urang ulah lami teuing. Ulah lama tinggal. Pilih cangkeulun. Pilih cangkeul. Mohon. Tapi aya wayang kulit. Aya yang kulit. Oh, wah, wayang kulit di mana? Aya dia di kidu hajat aya wayang kulit. Aya gitu. Aya. Aya. Panggungna leutik 2 ka 3. Ye, atuh eta mah beda usah panganten. Soraya mah reot tidak. Sah, aduh, teh tuh mah. Geus bisa eta mah. Tong obat teh sepal kapi guyon. Urang aya nama papa heula cu nya. Sok kadinya ah. Yang papa.
hadirin yang berbahagia, berkolaborasi bersama IC Music Entertainment. Inilah dia kira pengantin upacara adat dan juga saksofon. Hadirin yang berbahagia, sudah berada di tengah-tengah kita bak raja dan ratu sehari kita, dibalur busana berwarna hitam persembahan dari Castelo Bright, polesan makeup yang begitu indah dari Kumina Makeup yang telah menghiasi paras cantik dari sang putri kita pada hari ini. Para hadirin yang berbahagia, kita sambut saja sama-sama kedua mempelai kita. Ini dia Pujiani Rahmi AM Makeup dan Rizky Anwar